Nami kuring Endah. Kuring geus nikah di umur 22 tahun. Cek batur mah nikah muda cenahnya. Sanajan geus 3 tahun kuring nikah, kuring can boga budak di ayeuna. Ngahaja sabenerna mah. Sabab keneh aya hiji cita-cita nu keur kuring perjuangkeun. Kuring hayang boga gelar S2, kuring hayang namatkeun heula kuliah kuring. Ieu teh topik sensitif keur kuring jeung salaki kuring, antara budak jeung sakola kuring. Tapi alhamdulillah salaki kuring bisa ngartikeun kuring, bisa narimakeun kuring dek nganamatkeun heula S2 kuring. Ngan sanajan salaki kuring ngarti aya we nya omongan ti batur nu sok nganyeuri. Contohna jiga si Wak Wiwi. Wak Wiwi teh dulur kuring, dulur jauh. Meureun manehna teh teu apal kaayaan kuring jiga kumaha jeung salaki kuring. Jadi nanyana teh asal we ceplas-ceplos. Jiga kieu. Endah, ieu teh Endah. Gusti meuni pangling. Umur sabaraha ayeuna Endah teh? Wak Wiwi nya. Endah ayeuna 25 tahun, Wak. Oh, 25 tahun. Awet ngora geuningan euy. Sugan teh kena 20 tahun Endah teh. Berarti ayeuna mah geus boga budak atunya. Tapi naha teh dicandak budakna? Teu gaduh. Can gaduh budak mah, Wak. Endah keur fokus karena kuliah Endah S2. Engkin panginten, Wak. Salulus Endah S2 ieu panginten dek ngadaptarkeun program hamil. Nyungkeun doana we nyawanya. Si Endah kabur kolot atuh hamil teh. Geus atuh tong sok neko-neko S2 sagala. Fokus we sakola. Da awewe mah nya ujung-ujungna ge di dapur. Eta sakola juga gitu teh kaleubar duit. Geus lulus SMA ge geus cukup. Da ujung-ujungna pasti ka dapur deui. Lain naonnya Endah uamanya ngan hariwang sieun Endah teu bisa hamil. Da awewe mah beuki kolot teh beuki hese hamilna. Matak sok atuh gara-gara program hamil teh sieun kabur kolot. Wah, nuhun pisan geus paduli ka Endah. Ngan cek Endah mah teu aya nu percuma ngalorkeun duit ke pendidikan. Da engke ge pasti kaanggo ku budak Endah. Mun engke teh aya tugas, aya naon, nanyakeun tiasa ka Endah. Teu kudu ripuh ka ditu ka dieu neangan les. Da pan Endah ge bisa atuh pasti. Ngan mun cek uah kitu mah teu sawios, Wak. Ieu ge Endah teh rada was-was sieun teu tiasa hamil. Tapi da bismillah we nya da budak mah rezeki ti Gusti Allah nya. Nyungkeun doana we nyawanya. Oh, leres oge nya. Aduh, uang mah teu mikir jauh ka dinya. Hapunten nya Endah, bisi tadi nyinggung ka Endah. Da uang mah lain naon, uang mah ngan hariwang ka Endah sieun Endah teu tiasa hamil. Da awewe teh beuki kolot teh beuki hese hamilna. Sok atunya ayeuna mah sakola jeung bener nya. Ke tos lulus gerak-gerak program hamilna. Bisi mah. Sok atunya ku uwa didoakeun ti dieu mugi lancar sakolana. Amin.
Nuhun Uwa teu sawios. Amin, hatur nuhun Uwa. Nyeri hate sabenerna mah ditanya-tanya jiga kitu teh. Da kuring ge hayang boga budak. Tapi kuring teh aya prioritas leuwih utama. Kuring teh hayang perjuangkeun heula pendidikan kuring. Kuring teh hayang jadi awewe nu berpendidikan. Pesan kuring keur awewe, keur kabeh awewe nu maneh boga cita-cita, kejar naon eta rintanganna pasti kalewatkeun, pasti aya jalanna asal urangna daek atawa henteu berkorban. Meskipun maneh geus kolot, meskipun maneh geus nikah, meskipun maneh geus boga budak, eta lain jadi halangan keur maneh ngawujudkeun cita-cita maneh. Pedah urang awewe, manya urang teu boleh, manya urang ulah mengudag cita-cita urang, manya kodrat urangan di dapur hungkul. Da teu kitu. Hayu urang sasarengan ngawujudkeun cita-cita urang.